orang kawitannya. Mohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa al kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah alaihi salam Maryam bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syaikhuna Syahabul Qadir Zailani qaddasallahu syirah wa ila hadrati khususan Salim bin Samir al-Hudlumi wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar dan Arab Banten wa ila hadrati khususan Syekh Hamil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa ila khususan Muhammad Baqi summa ila ruhi Jailani Ghafarallahu dzunubahum muslimin muqra'ihim bil barakati wal Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu arikatilu natina opat. Anikau eta pantel basyarati rajulin dua kulit rajulin nyata kulit lalaki wa mroatin jeung kulit awewe. Kabiro ini anu pada gede dua nana asnabiya ini anu dengan dua nana min ghairi hailin halanta make halang yang takidu jeung batal naon wudu nasi jalma kuli min huma anu tetep ti lalaki jeung awewe miladati neta pantalna genah aula atawa teu genah amdan beren ngahaja aw sahwan atawa poho aw karohan atawa dipaksa bi'udwin ku anggota salimin aw salamat sehat eta anggotana aw salah atawa anu kempreng komper gitu nya ada stroke. Walau kana jeung sanajan aya naon arzulun eta lalaki hariman eta pikun omam suhan atawa dipaksa eta lalaki. Walau kana jeung sanajan aya ahaduhuma salah sajina eta lalaki jeung awewe mayitan eta mayit lakin ngan tetapina layang takitu henteu batal naon wuduul mayiti wuduna itu si mayit. Aw kana atawa sanajan bukti ahaduhuma naon salah sajina lalaki jeung awewe minal jinni eta tetep tina golongan jin. Walau kana jeung sanajan bukti itu jin ala ghairi suratil adami eta lain rupana manusia. Kakalbin seperti anjing haesu sehingga tahaqqaqati nyata katingali aladina nari pangkat kuratin lalakina jin. Awilunu satu atawa pangkat awewena itu jin. Bihilafin perbedaan oleh malau tala dalamun keluar
Sasun hijina jalma bainal adami tina bastrana bangsa Adam wahayawanin jeung sato akhara anu sejen ghairi zini anu lian bangsa jin pala nadlo maka henteu batal bilam sihi kalawan nyabakna itu syahsun nyabakna itu jalma wala ala suratil adami jeung sanajan ayana jalma eta rupana bangsa Adam. Etik. Lilanya tengah namanya. Dan maya jadi jelas kan. Jeung kamari tina perkara anu matak ngabatalkeun wudu teh aya opat kaiji kaluarna perkara tina palawangan anu dua nu biasa atau teu biasa anu garing atawa baseuh sok sanajan ayana eta sorana unggul ilal mani angin mani nu kadua nyaeta batal wudu teh leungit leungit akal sabab sare gelo weureu gitu edan sarena sare anu bari diuk mantep gitu ila nomin qaidin angin sarena jalma anu bari diukna anu netepkeun merenahkeun kana biritna eta si jalma mari atos satuluina para batalna wudu nu katilu nyaeta pantalna kulit si lalaki jeung awewe anikau basarati rajulin wa imra'atin kabiraini pada gede dua nana dewasa lain jelemana badag pada gede didinya teh lima jelemana suka segede badung suka segede deuh maksudna pada dewasa lain budak lemut budak leutik kayak Aznabi ini serta dengan jeung sejen batur teh model adi jeung lanceuk henteu anak jeung bapa anak jeung indung jeung ini teu min gueri hailin halna teu make halang pantel kulit ini batal wayana pantal kulit lalaki aja awewe pada gede dua nana serta teu make hahalang kumaha cenah jangan daya mah pantal kulitna ge karasa geunah aya syahwat pantal kulit teh jeung awewe lalaki jeung awewe geus pada dewasa ieu mah aya syahwat kumaha cenah lamun kitu tah ieu mah aya syahwat maka jeung aya suruh segala cek asep teh mah panduh katanya inget bae nya Sep galau we pokona mah ai pas teh aprop sasalaman pantal kulit apa teh aya nu naon saparibasana make jeung anu nyetruman sagala kumaha cenah lamun kitu tah yang takidu wuduhu kulimun huma min ladatin batal nan wudu nasi jalma kulli minhuma anu tetep ti lalaki jeung awe min ladatin ayana pantal eta bari geunah eta kan ada yang mantap genah sana malahan mah wah teu karasana ge kantal mah pantal karasa dan pedah teu pararuguh dari bibir gidigan pantal teh ting kumaha eta lalakina atawa awewena pantal kulit awala yang takidu wuduhu kuli minhuma min ladatin awla
yang takitu batal non wudu na hiji jalma kulli minhuma nu tetep tina laki jang awewe miladatin eta tina genah awala atawa teungeunah. Nah jeung teungeunah di mana-mana pantal kulit lalaki jang awewe tetep batal. Jeung ini siap. Nini umur 100 tahun bet hayang nyabak Asep sedangkan Asep teh boga wudu keur diajar dawam wudu diulah-ulah ke hayang atau dihalangannya ke samping sarung dihalangan mung cenah aya mah hayang noel irungna cenah teh kumaha eta nini Asep hayang noel irungna maka itu sarwa batal wuduna. Kijen jalma anu sok dawam wudu eta kijen gawena dengan merantau manehna boga kabogoh boga awewe dina hiji mangsa manehna balik di perantauanana istilahna mudik tu merek lebaran beunana eta kijen teh nya pas balik ka lemur papanggih jeung calonna teh eta papanggihnya sasalaman anu biasana sasalaman antara diadekeun da ku sabab naon ya bangos lila cenah teh aprok ngan ukur aprok teh naon jadi jauh di mata dekat di HP teh atas dekat di WA jauh di mata dekat di WA gitu dekat di WA mah ayeuna video call itu ya ai pas aprok mudiknya aprok eta kijen teh sasalaman ngahajak aing mah cenah ayeuna mah rek diantelkeun da geus lila cenah teh antel-antel kulit teh kan bae cenah diantelkeun ngahajak. Kumaha cenah lamun kitu tah? Kumaha lamun ngajak kitu yang takidu wudu kulli minhuma amdan min amdan minhuma amdan yang takidu batal non wudun si jalma kuli minuma anu tetap tilalaki jeung awewe amdan barianan ngahaja batal si jedna eta pantal kulit jeung nyidadu tos sakitu wae siapa ya jadi pemeran utama mah sarwiti kawina teh nyidadu tilu duaan teh lalakina tiluan Ki Jaid Ki Umar Ki Bakar Ki Ahmad opatan maranana lalakina teh tiba heula eta ting urang mana eta teh jadi batal wudu ku ayana ngahaja pantal ku kulit ngahaja pantal kulit nanti no tadi nama awewe nang mau diantelkan der ku Asep teh bener salodorkeun leungeun teh daek sasalaman teh disalodorkeun dikahareupeun nya dikejetkeun pas kajolongjong geus teh batal wudu ku ayana ngahaja. Kumaha cenah ajengan cek Jaid teh nya teh Jaid datang ka ajengan datang ka kiai teh Jaid datang ka kiai pan ceritana Jaid teh kan anak soleh tah eta tina kitab jurumnya Jaid aya we deui eta misteri tah Jaid teh tah koma Jaidun senang dong saja dan Ki Jaid gitu kan ting urang mana dia ta Ki Jaid gitu Ki Jaid teh hiji jalma
anu haus ku ilmu lapar ku pangabisa gitu. Datang ke hiji ajengan anjeuna kusabab sepi na pangarti haus na ku ilmu lapar na ku pangabisa makana anjeuna tatanya nanyakeun tina bag-bagan ilmu fikih. Datang ka hiji ajengan cenah kuring teh yeuh lalaki tulen geus dewasa ya kuring teh. Eta kumaha cenah kuring dina wuduna batal henteu lamun kuring pantal kulit jeung awewe karna poho. Tengah haja ieu mah kan poho. Tadi haja gitu pantaran. Karena poho yang takidu wudu kulli minhuma sahwan. Lain sahlan ieu mah. Jalan sahwan yang takidu batal wuduna hiji jalma kulli minhum anu tetep ti lalaki jeung awewe sahwan barianan poho itu. Jadi ku ayeuna poho ge batal. Ai sugan lain awewe eta teh boro ditungtun gitu. Efeknya bikang geninganan gitu kan. Maroma ditungtun ku kuring dan senai sugan telina wewe atuh batal wudu sok sanajan poho eta nyaho cenah atuh sugan telen bikang ada kumaha cenah ajengan lamun dipaksa ya keukuh direjang eta si Jaya direjang ku Ki Umar jeung Ki Bakar eta tiang rejang we sana pantal kulit yang awewe dimung-mung ayo kan dipaksa cenah ayo ai panaker maraja masuk lalangar nenganan lalangar baru datenya baheula gitu dipaksa ieu mah pantal kulitana kumaha cenah lamun kitu tah. Cek tadi batal wudu pantal kulit lalaki jeung awewe ku ayana genah. Aula atawa henteu genah. Batal ngeunah teu ngeunah. Amdan aw sahwan. Ngahaja atawa poho pantal kulit lalaki jeung awewe teh sarua batal. Ieu mah dipaksa. Ieu mah dipaksa ya. Dimung-mung kekeh kuring kada dipaksa karena direjeng kuduaan ting kutiluan kuring kayaan tewala kaya dipaksa aja dipantal eta kulit kuring teh jeung awewe teh kumaha cenah lamun kitu tah yang takidu wuduhu kulli minhuma karohan yang takidu batal wuduna hiji jalma kulli minhuma anu tetep ti lalaki jeung awewe karohan barianan dipaksa batal dipaksa eta dipaksa poho ngahaja tetep batal ngeunah atawa teu ngeunah pantal kulitna tetep batal. Ieu mah da kulitna ge sehat, abadana sehat ya mah. Biun we salimi, anggota salamet eta sarua angker bebas batal. Kumaha cenah da ieu mah jelema teh lumpuh paeh sabelah. Iya wewe paeh sabelah. Jaid ngalongok kadinya sedangkan jaid teh boga wudu pas ngalongok kadinya hayang nyawa mana anu lumpuhna teh sukuna lumpuh bener gitu cenah ieu awewe teh lumpuh atau bobodohan hayang nyawa cenah urang cabak di jaid teh nya sukuna anu lumpuh teh sabelah ting nu kenca ting nu katuhu eta teh itu pas dicabak tadi dipencet tapi cenah teh karasaeun biasana pan dipencet teh ngagurubuk kumaha diciwit mah nya
Tekarasaeun hare-hare we sugan nyengir sugan kumaha cenah ieu mah hare-hare bae cenah eta anu gering eta awewe teh. Gering lumpuh suguna atuh dicabak teh hare-hare we. Eta kumaha cenah ajengan tah eta. Sedangkan kuring teh pan boga wudu. Tapi na kuring penasaran teh akan bisi ya awewe teh. Ngapohong pajarkan lumpuh bisi kumaha domeh hayang kahayang berarti hayang dibere teh aher sebenarnya ngaku lumpuh teh ting kumaha ngan kuring teh dicabak penasaran bisi ngabohong eta kumaha cenah wuduna ya wudu kuring ya badan teu yang takidu wudu kuli minhuma bi'udwin asahla batal wuduna hisi jalma kuli minhuma nu tetep kalalaki jeung awewe ku anggota badana anu kempreng jadinya mana lumpuh lah nu teu berfungsi nu gering sabelah maot sabelah gitu batal da ieu mah kulit nage cenah kulit paeh megar meureunna jiga oray aya jelema nu megar jiga oray gitu wah ngoradi jiga teh nya kulit teh kulit paeh cenah ieu mah atuh sarua bae cenah eta ge sarua kulit-kulit keneh gitu jadi batal wuduna. Wah, cenah daya man lalakina ge nya geus pikun cenah si Jet teh. Si Jet teh geus kolot, geus teh nyaona naon hilang pikiranna teh geus pikun. Geus teh inget itu ieu, geus selang-seling ieu lalaki teh. Geus naon ngaranna teh pikiranna teh geus ka mana karep. Jelas nama pikun. Kumaha cenah lamun kitu tah eta Nyi Sarwiti ngalongok aki-aki anu geus pikun geus kolot terus kadenya ngalongok sasalaman ai perasaan aki-akina teh eta teh injuna bet kerowok we dicabak eta pikun teh ngaranna ge pikun atunya ai pikun apa nah kumaha cenah eta batal wuduna teh kira-kira? Da ieu mah kolot cenah lalaki teh geus pikun eta Sarwiti batal teh kan. Yang takidu batal naon wuduna hiji jalma kuli minuman nu tetep ti lalaki jeung awewe walau kana rajulun hariman walau kana maratun hariman. Batal itu wuduna lalaki jeung awewe walau kana rajulun hariman jeung sanajan bukti eta lalaki eta hariman anu kolot pikun tetep jeung pikun gitu. Jeung ini siap ieu pantel. Wah, ini kubureun geus kubureun gitu jeung bahasa muka kolot ya. Danger batal ada wasahwat ya mah sok sanajan teu make sahwat pancek tadi aya lazatin awala rek ngeunah rek teu ngeunah maksud ngeunah di dinya ayana sirna sahwat tetep sanajan teu make sahwat batal wuduna aya mani ini ting sabaraha meniteun deui kana maot oge marana kanger batal wuduna ada yang lalakina ge dipaksa aki-aki geus kolot gering aki-aki teh geus pikun gering ting ngaranna nyari awak ting kumaha make jeung hayang dipencetan eta jeung nawar hayang dipencetan teh ka awewe deh. Nah, ting aki-aki teh. Ongko cenah geus pikun eta kijer aki-akinya jadi aki-aki kijer teh geus pikun.
dipaksa ya mah gitu. Au mamsuhan atawa dipaksa sarua bae batal gitu. Karohan dipaksanya au mamsuhan atau dipegat cakar ya lalaki dinaiji mangsa kijait keur lempang di jalan manehna ngalanglang ka sisi wahangan teu rek nguseup teu rek ngurak kata temanya ngurak ka wahangan rek nguseup jiga nama nguseup beunteur da manehna teh kan keur diajar hayang dawa mudu kusabab ngareungeut cek beja ti guruna bila mana urang rajin dawa mudu maka ku Allah bakal diraksa tina sagala rupa pibahayan dunia jeung pibahayan akhirat bahkan dibarengan ku malaikat-malaikat khofado katingalin aku para malaikat mah nu dawa mudu teh cahaya matakan cenah nu dawa mudu mangke di akhirat teh ditanya ku malaikat ai maneh cenah golongan jalma atau golongan jin atau golongan malaikat naon sababna malaikat nanya kitu ku sabab eta cahaya nepi ka ngagubur tina awakna harurung pas dijawab kata jalma kuring mah golongan jalma boga amal naon cenah maneh selaku jalma beturung gitu awak keserap kuring nempona oge cek eta jalma kuring boga amalan sok dawam wudu nya eta kijaya teh ngalaksanakeun dawam wudu dumeh ngareungeut cerita tinu jadi guruna tetap sok sanajan kumaha dawam wudu dikeureuyeun walaupun ka mana wae manehna aktivitasna bahkan dina hiji mangsa kijayat aya karesep kana nguseup tetep dawam wudu ngeureuyeun ai pas sajeroning lempang eta ningali ramo leungeun cenah ditinggal teh jempolna wungkul disidik-sidik wah ieu mah leungeun awewe tewak we dicabak nya dicekot kumaha cenah eta teh kuring teh batal teh sarua batal ahaduhuma mayitan salah sajina tama mayit bangke meureunna potongnya na jangan potong erek ramona hunggul ge sarua eta ari ya mah danenganan naon dia mah jigana teh keneungna teh kasopak teh kumaya awewe teh teh dimutilasi jalungkeun ka wahangan meureunna teh nomor gejeun eupan eupan sugan menang Jamal eta pan Jamal mah tinggal ka dieu nya resep nyaut cenah Jamal mah hanyir-hanyir ai pas disidik-sidikna da ieu mah keunang jelema cenah ieu teh awewe lalaki ieu teh boga keunang teh disidik-sidik deui diperhatikeun digalar digilir eta keunang ih geuningan eta teh awewe kumaha cenah eta batal teh wuduna tah sarua batal eta nya batal wudu yang kudu wudu kulli minhuma walau kana ahaduhuma mayyitan eta batal wudu nasi jalma kulli minhuma nu tetep ti lalaki jeung awe walau kana jeung sanajan bukti adi masalah saejeuna awe jeung lelek teh mayyitan eta mayyit bangke kijayet balik merantau balikna teh kapaksa ieu kijayet teh asana mah kewe balik teh rek lebaran cenah rek kubunuh heula rek mudik ameh mawa duit terus merantau teh sugan cenah kita lebaran rek nanyaan ka bogoh ngan ngareung ngebeja ka bogohna gering aduh cenah kumaha ya tadi nama can rek kagok rek lebaran balik teh saminggu deui lebaran kan ngareung ka bogohna gering atuh teu geunah oge teh jadi pikiran manehna kana gaweana atuh teh
gawe teh jongjon tasa teh semangat tapi pikiran mah aya kalemur. Minta izin we cenah kadonongan teh balik sok sanajan can waktuna tadi nama rek lebaran balik teh balik pas balik sajalan yang perjalanan di perjalanan ngadenge yen eta kabogona teh paeh maot aduh cenah kaburu cenah pas nepi ka tempat awewena pas nepi ka imahna awena beres di mandian ngan dibungkus beres di mandian manehna langsung nyamperkeun kadenya sasalaman kanu ngarariung di darinya pas ningali layon kabogohna ngahulang manehna teh bari mikir satungtung manehna hahadean jeung eta awewe can pernah pantal kulit ngobrol mau sok jeung pajauh-jauh matakna teh peakeun kapanasaran cenah yeuh meakeun kapanasaran samemeh maot samemeh dikurebkeun samemeh maot geus maotnya samemeh dikurebkeun ieu awewe ku kuring rek dicabak heula beungeutna kusabab salila hadean salila bobogohan can pernah pantal ku kulit atuh santri ngaranna oge beda jeung Asep Pak kerok-kerok siapa tak soak atuh manehna keun bae cenah loba batur oge ada sidik ke layon aya keluargana keun bae da penasaran salila bobogohanana teu naon teu pantal kulit matak rek dicabak ke beungeutna cabak ke beungeutna teh ente we diciwit dicabak beungeutna bari ngadua nya teh naon ngaduana mah teh meureunan supaya diterima iman Islamna gitu. Tak kumaha cenah tah jengan eta kuring tah. Eta si Jayad anu naon nya boga wudu nyabak awewe nu geus maot nyabak bangke layon. Gitu. Kumaha cenah kitu tah? Yang takidu wudu kulli minhuma batal wuduna hiji-hijina jalma kulli minhuma nu tetep ti lalaki jeung awewe. Walau kana jeung sanajan bukti aduh masalah sajina laki jeung aweta mayitan eta bangke mayit batal wudu kumaha cenah eta kasih mayitna nah kudu diadusan deui kudu diwuduan deui apa kumaha pan eta teh si mayit teh geuning adus mandi di mandian wudu diwuduan pas kukuring jadi cabak eta batal teh kasih mayitna lakin layang takidu wudu al mayyiti lakin eta ngan tetapi layang takidun teu batal naon wudu al mayyiti wuduna itu si mayit jadi mayit nama teu batal langsung we kurebkeun atau bungkus heula kurebkeun teu kudu balikan deui di adusan atau di wuduan kasih mayat mah. Anak kena naon kasih mayat namanya. Jadi ente batal wudu kasih mayit anu tos diwuduan tos diadusan bila mana batal kulit jeung musajena gitu. Kumaha cenah jengan kuring mah resep ritual. Resep ngahadirkeun yo. Ki Umar. Ki Umar mah resep ngahadirkeun, resep uka-uka sasajen aya apel jin, aya madat tangkorak, madat itu macam-macam. Loba rupana. Nah hayang ngahadirkeun hayang apal jin teh kumaha cenah. Jin teh manehna ijazah ka hiji ajengan Asep. Manehna ijazah naon ijazah surat Al-Ikhlas. Ajengan cenah kuring teh ya loba kasusah, loba kabingung, loba kakurangan heureut ku pangkeun, pungsat ku bang segala kurang. Hayang cenah kawas batur. Usaha lancar, harta boga, segala rupa pamajikan geulis. Imah page jeung weuteuh kitunya budak calaget jeung sehat harta boga hayang pas batur boga harta kumaha dibere doa ku
ajengan Asep teh jed cenah. Ya coba mana baca kumana ya surat Al-Ikhlas sekian balik bari puasa tilu peuting nyepen di kamar ngan wayahna kudu nyadiakeun kembang ros dina cai kembang baskom terus madat sapuratina itu ya terus ayeuna minyak japaron yang hajar aswad terus rajut tulisan ieu wapak Al-Ikhlas asupkeun kana eta rajut sok di dinya ngadua ngan lamun ieu wapak naon ieu rajut wadah duit ngabokahan ieu wiridan can angeus tong waka eureun selagi can beres mah tuluykeun we atawa lamun teh mah katingali aya duit dina wadah rajut eta tong waka eureun atawa lamun aya nu hadir misalkan nya jin anu ngancik dina eta bacaan tong hadir katingali bentukna nah awewe nah lalaki eta tong waka eureun tuluykeun wiridan siap cenah teh eta kijayat teh der teh di kamar nyepen tilu peuting ngerem puas peladung meuleman buka meuleman madat ya saya bari ngawirit gitu aya pese naon karasana teh ingeung imah teh cak ngelek teh aya nu hadir naon awewe jin awewena tapi kasieun jeuna oge pekaresepen jeuna teh eta ngan keukeuh eta kijad eta panana sowak ningali kitu-kitu teuing mah terus kitu kumaha eta manehna sowak ditanya teu ngajawab hayang naon cek teh sia cenah ngundang aing hayang naon dia atuh ngajawab karakah wah teu palarogo ngan karasa cenah eta kulit antal cenah eta jin awewena teh eta buluna cenah haruras kulitna heuras cenah sidik padag cenah aduh tapi asup ka kamar di jalan mana asupna cenah eta kumaha cenah teh kuring kan keur boga wudu kuring teh sedangkan kuring teh pantal kulit jeung jin awewena gitu walaupun aslina eta jin teu apal awewe teh apal lalaki nganu katingali ku kuring harita eta teh awewe cenah eta jin teh kumaha cenah teh batal teu wuduna yang takidu wudu kulli minhuma batal wudu ku hajina jalma kulli minhuma anu tetep ti lalaki jeung awewe au kana ahaduhuma atawa salah sahijina awewe jeung lalaki eta minal jinni ti golongan bangsa jin tetep batal eta batal kumaha cenah ieu mah jinnya teh ngarupakeun gogog, ngarupakeun anjing, ngarupakeun babi, ngarupakeun orang gak sidik awewena. Gitu nya. Begitu ngawirit bari mulung bari munyan gitu. Jangan lek aya jadi ucing misalkan tapi ieu mah jin awewena. Ngomong bisa ngomong sora-sora awewe itu ya ngan ngarupakeun anjing ibaratna teh. Kumaha lamun kitu tah? Kumaha lamun kitu? Walau kana ala ghairi syuratin adami ka kalbi yang sanajan bukti itu jin ghairi syuratin adalah rupana bangsa Adam ka kalbin seperti kan anjing da sidik awewena ieu sorana ge ngomong pantal kulit jeung eta jin awewena ngan ngarupakeun anjing anggar batal wuduna batal Aisu tahakati takurati sehingga nyata katingali naon pangkat lalaki jin atau awewena jin eta katingali mah tegas dina sorana teh sora awewe awilunu satun atau pangkat awewe bila perbedaan lainna malah atau lamun keluar eta lamun keluar tina eta hijina jalma baina adami ta bangsa Adam teh ieu mah jelema ngajuru afek teh ngajuruna teh naon ngajuruna teh warupana teh adami bangsa Adam campur kasirahna jelema ari hanapna ucing aya ninganan kana beungeutna sapi jelema kana awakna sapi gitu tah kumaha cenah lamun kitu teh
Pantang kulit aja begitu. Kumaha tah? Sarua Batal. batal. Itu. Wahasiluhu. Leuigan lah. Capek kegorowokanan bagian ngalogat ah. Aduh separapat jam dia. Wahasiluhu jeung ari hasilna carita annal masa eta sanyanya nyabak atau antal najidun eta ngabatalkeun bisuruti homsatin kalawan pirang-pirang syarat anu 5. Batal wudu awewe jeung lalaki teh aya 5 syarat. Kulit awewe jeung lalaki teh aya 5 syarat. Akaduha ari kahijina syarat nu kahiji ayakuna eta yen kudu aya kulit eta pantel baina muhtalifatu qurati wa unusatin. Eta diantara dua jalma anu beda lalaki jeung awewe unusatin pangkat awena. Jadi kudu lalaki jeung awewe, tong lalaki unggul, tong awewe unggul. Kumaha jeung bencong? Ya bencong sebagai lalaki sebagai awewe, da bencong aya jenis kelaminan. Gitu. Da bencong nu asli mah aya duanana barang teh. Nu lalaki aya di dinya teh manehna teh nya, nu awewe aya. Jeung kumaha teh can ningali teh. Syarat nu kahiji kulit lalaki jeung kulit awewe. Saniha ari kaduana syarat nu kaduana ayakuna bi basyarati. Eta yang bukti pantalna kulit dunal sya'ri henteu batal wudu sya'ri wasini pantalna kulit lalaki jeung awewe dunal sya'ri henteu batal wudu pantal buuk. Wasini jeung nyabak huntu wadopri jeung kuku. Fala taqda maka teu batal bisain kalawan hijina perkara min hatin anu tilu bilapin halna perbedaan aladmi nyabakna tulang. Ida kusito di mana-mana disisit ya tulang paena maka sayanyana ya tulang yang kudu eta ngabatalkeun ya tulang. Walawi tadati kamakan wala tajang lamun nyian almati sa'awewe arojilin atau lalaki usbuan karena curugna min dahabin tetap dinamas apidatin atau perak lam yang kudu makan tebatal lam suha tebatal kudu nata jalan masuhan naon bapak bagian anak eta ramo wala sulihah jeung lamun disisit jildul rajulin kulit lalaki amriatin atawewe wasya jeung dijian eta lalaki kulit lalaki eta kulit awewe lam yang kudu makan teu ngabatalkeun kana wudu lam suhu kana wudu naon nyabakna eta kulit lianau karena sanyana eta kulit layu sama eta teu dingaranan kulit adamina kulit bangsa Adam. Wah kada jeung nya kitu deui cara lasulhi lamun disisit dakan lalaki jeung kulit awewe disisit wasya jeung di jalan yang di jalan dalam misalnya karena ente di ngaranan lalaki jeung awewe gitu. Kahiji syarat nu kahiji tadi kudu lalaki jeung awewe kulit lalaki jeung. Nu kadua eta naon syarat eta bukti eta kulit. Kumaha cenah jangan lamun ieu pantalna teh jeung kuku ki jae dingingo kuku panjangna nepi ka 2,5 meter ibaratna waduh lumbangna kumaha nya ngacire ka hareup jeung teh wasnya we eta ki jae dingingo kuku nu panjang pasiji mangsa ki jae teh dasar dawa mudu manehna memboga wudu rek salat asar ngan pas rek ka masjid papanggih jeung pamajikan jeung calon ti pamajikaneun papanggih
Aduh cenah kuring kumaha ya. Dan geus wudu rek ka masjid. Ai papangejan ka Bogor sadegan geus lila teu aprok ka Bogor karek balik meureun tos gawe. Mudik buah naik lebaran. Kumaha cenah penasaran ditoel ku kuku kulitna teh. Toel geus samekeun ka penasaran rek ka masjid. Kumaha cenah eta jangan batal teu? Gitu. Batal teu cenah eta. Kuku dona dupri ente batal wudu punya bak kuku kuku ditoel panjang kuku 5 cm asal pengejen ka Bogor toel we gitu na kuku panjang ieu teu batal saya kata saya kumaha cenah lamun ieu manaon nyabak huntuna sono ya balik gawe gitu ke geus rek salat teh pawajana ka Bogor aya aduh hayang nyabak kumaha ya seni boga wudu nyengir pas nyengir huntuna ditoel gitu tah toel duna sini teu batal wudu nyabak huntu eta abukna teh kumaha lamun bukna duna syari teu batal wudu ku pantal buuk namanya cabak terbatal. Jadi huntu buuk kuku terbatal pantal biarnya kulit kurang atau kurang panjang kukuna toel ke terbatal atau terbuka kuku itu buuk nawe cabak terbatal atau non huntu nawe ditoel terbatal. Sebagian yang nyebutkan para ulama siki panon atau molotot panon gitu terbatal gitu. Ai kanu bulu Ya sarua bulu ya. Asal kana aya mah kan deket kana kulit tipis. Eta pananya mun jangot panjang 5 meter. Kapu ya jangot teh urang cenah. Atuh neng kita hayang nyabak malah tong kana kulit ya we jangot soheg teh. Gitu tah. Henteu eta mah. Kumaha cenah lamun kieu ya? Ku sabab baheula teh asep teh cilaka. Dina motor lampu nepi ka curug teh buntung rek diganti we ku asep teh kumaha curugna teh? Ti ku beusi. Jika baheula lakon ieu jawara Garut si buntung jago tutugan leungeun kencana buntung kan? Gitu. Anakna Ki Rais buntung ditutugan di dinya tah. Bede teu leles. Ya kan di selapan ku beusi. Ya. Jadi ngaranna teh pangaranna mah Andi Pak Andi gitu. Yana jadi jagoan jadi dilarina teh si buntung jago tutugan. Karena selapan we curug nanti asep teh gitu teh da inget kana eta cerita eta. Wah, selapan aing cenah lah ieu. Kumas mah ku beusi cenah kumas. Selapan we gitu tah. Terus saya bisa pantal kulit awe gede lah curug-curug ke ditu ya. Tapi curugna tadi teh disambung. Dina beusi atau emas. Kumaha cenah lamun kitu tah? Walau tahadatil mar'atu awi rajul usbu'an min dahabin aw fidatin. Walau tahadatin jeung lamun nyieun mar'ati awewe aw rajul lalaki nyieun asep usbu'an kana curugna asep min dahabin tina beusi aw fidatin atawa emas dipake noel ka awewe gitu lam yang maka henteu ngabatalkeun kana wudu lam suha naon noelna naon nyabakna eta curug. Eta. Nyabak eta. Teu batal eta tah. Kumaha cenah ieu mah? Aya lalaki bodong, aya awewe bodong kuasa tanya. Eta mah disarisit kitu dipake bedug. Eta. Kumaha cenah lamun eta kulitna eta? Lam yangkut anggar teu batal pantal. Naon sababna? Lianau la yusama aya dipake kitu mah teu kasebut bangkena Adam. Ayeuna mayitan anu bangsa Adam gitu henteu. Bedug we kulit bedug na jantan jelema ge rek awet lagi teh. Eta. Jadi tebatal wa salisuha wallahu a'lam.